da kudu ngalalakon heula padina salah supaya apal bener. Lamun jelema salah tuluy bakal jadi jurig alias setan di mana salah tuluy da urang mah jelema pangawakana wujudna ge jelema tah dina perjalanan salah urang bakal menangkeun hidayah bakal ngaburica sabab jelema anu lempangna dina salah mah ti dalalagor wae hirupna ti tararajong wae hirupna ti kusruk wae geus ti dagor huluna takana benteng kakarek astagfirullahalazim dalkeurna mah hese dicarek atuh matak agama teu maksa epek we badegong ngeju ke geus ti dagor geus ti kusruk kakarek astagfirullahalazim ya Allah paditunya leres itu pek we beuki mah dahar gaynya ngan engke konsekuensina rasakeun di mana nete semplek nincak semplak itu salah kieu lain pek hanya tina kabedegongan teh pindah kana alus